Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun ziaratu nabiyina ari ziarah ka nabi urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta sunatun sunat muakkadatun anu dimuakadkeun itu sunat likulli ahadin pikeun saban-saban jalma watu ta'akadu sareng dimuakadkeun lil hujaji pikeun jalma anu munggah haji aksaro halna leuwih loba watarkuha sareng ari ninggalkeun itu ziaratun nabiyina ma'atamakuni sarta kongang minha tina itu ziarah eta hasrotun kana langsaan adimatun anu pohara itu hasroh wahirmanun sareng kahalangan min khairin tina kaalusan kasirin anu seueur itu khair wa inkaruha sareng ari inkar kana itu ziarah eta dolalun anu sasar kabirun anu gede itu dolal wa husronun sareng karugian mubinun anu pertela wal afdolu sareng ari anu leuwih utama lil hujaji pikeun pirang-pirang jalma anu munggah haji eta takadimuha ngaheulakeun itu ziarah alal haji manderikeun ibadah haji ingkana lamun kabuktosan naon al waktu waktuna eta wasian anu lega yungkinu anu kongang fihi dina itu waktu naon tahsilul haji ngahasilkeun ibadah haji ba'daha dina sabadana itu ziarah wa yustahabu sareng disunatkeun liqosidi ziyarati pikeun jalma anu ngamaksud ziarah naon ayyuk siro kudu ngalobakeun itu jalma fitorikihi di jalana itu jalma minas sholati tina maca sholawat wassalami sareng maca salam alaihi ka Kangjeng Nabi wa ayyazida sareng tambah-tambah itu jalma mindalika tina salat sareng salam idaroa di mana-mana ningali itu jalma haromal madinati kana tanah harom Madinah wa asjariha sareng ningali kana pirang-pirang tatangkalanana itu Madinah wa ayyag tasila sareng sunat adus itu jalma inda usulil madinati dina nalika tepi ka Madinah wa qabla dukhuliha sareng dina samemeh asup ka itu Madinah fa illam yatamakan mangka lamun teu kongang itu jalma fa ba'da dukhuliha mangka cukup dina sabada asupna ka itu Madinah wa qabla dukhulil masjidi sareng dina samemeh asup ka masjid wa ayal basa sareng kudu make pakaian itu jalma ando pak siabihi kana pang bersih-bersihna bajuna itu jalma wayata toyaba sareng kudu gawe sesengitan itu jalma wasiabu sareng ari pirang-pirang baju albidu anu bodas itu siab eta apadalu leuwih utama min goeriha tibatan itu siab wa ayyadkhula sareng kudu asup itu jalma al masjida ka masjid mimba bi jibrilatina bab jibril faida dakhala mangka di mana-mana asup itu jalma hu ka itu masjid qosoda mangka ngamaksud itu jalma ar-raudhata ka raudhah asy-syarifata anu mulia itu raudhah wahia sareng ari itu raudhah eta ma perkara bainal qabri anu tetep itu ma antara makom rasul wal minbari sareng mimbar wasola sareng salat itu jalma tahiyatul masjidi kana salat sunat tahiyatul masjid fiha di itu raudhah wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta ayus sholia kudu salat itu jalma pi musallahu dina tempat salatna Kangjeng Nabi fa illam iyatayassar mangka lamun teu gampang itu jalma pabi kurbihi mangka di deketeunana itu musola min jihatil minbari tina jihat mimbar asyarifi anu mulia itu mimbar faida farogo mangka di mana-mana faragat itu jalma minas solati tina solat hamida mangka muji itu jalma Allah ta'ala ka Gusti Allah wasa'ala sareng nyuhunkeun itu jalma hu ka Gusti Allah ayyan fa'a kana muga ngamangfaatkeun Allahu ka itu jalma bihadihi ziyarati ku ieu ziarah
wa yataqabbala sareng muga narima Allahu ha kana itu ziarah minhu ti itu jalma, wada'a sareng ngadua itu jalma bima ku perkara ahabba anu mikaresep itu jalma linapsihi pikeun dirina itu jalma, waliman sareng pikeun jalma yuhibbu anu mikaresep itu jalma ka itu man, walil muslimina sareng pikeun jalma muslim kabeh, summa yatawajjaha tuluy ngamaksud itu jalma ilal muwajjahati kana madet lizia rotin pikeun ziarah, payakipa tuluy cicing itu jalma kubalatal wajhi dina palebaheun pamente laraina Kangjeng Nabi asaripi anu mulia itu wajhi, walidalika sareng ari itu kubalatal wajhi syarif eta alamatun jadi ciri ma'rufatun anu dikanyahokeun itu alamat, hunaka dina itu tempat, payastadbiro tuluy nongongan itu jalma al kiblata ka kiblat, wayastakbila sareng nyang hareup itu jalma al wajha kana laraina Kangjeng Nabi as-saripa anu mulia itu wajha, bi khusuin kalawan khusu, wa khuduin sareng DP wa adabin sareng make tata krama, farigol qalbi halna ngosongkeun kana hate min ala iki dunia tina pirang-pirang percantelanana dunia, nadiron halna nu ningali ila aspalin kana panghandap na perkara yastaqbilu anu nyang hareup itu jalma hu kana itu ma, wa yusallima sareng maca salam itu jalma ala abdolil kholqi kana pang abdol na makhluk nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisautin kalawan sora yasma'u anu meredenge hu kana itu saut saha al mulasiku jalma anu antel lahu ka itu jalma, min goeri taswisin kalawan henteu recok, wa aqalluhu sareng ari pangsa etik-etikna salam eta assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaika wasallama, lapad assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaika wasallam, waman sareng kajalma waman sareng ari sahabai jalma eta saa samang-samang sakarep itu man, fal yutawil mangka kudu manjangkeun itu jalma, summa yata'akhir tuluy kudu mundur itu jalma, jihata yaminihi ka jihad belah katuhueunana itu jalma, qadra diroin kalawan ukuran sasiku, payusallimu tuluy uluk salam itu jalma ala Abi Bakri Siddiq ka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, summa yata'akhir tuluy mundur itu jalma, jihata yaminihi kana jihad belah katuhueunana itu jalma, qadra diroin kalawan ukuran sasiku aedon deui, payusallima tuluy uluk salam itu jalma ala Umarul Faruq ibnil Khattabi ka Umar al Faruq anu jadi putra pamegetna Khattab radhiyallahu taala anhu, sumayarji'u tuluy balik deui itu jalma ila mauqifihi kana tempat cicingna itu jalma al awali anu awal itu mauqif, kubalatil wajhi alna malebahan kana pamente larai asyaripi anu mulia itu wajhi, waya tawassalu sareng gawe tawasul itu jalma bihi ka Kangjeng Nabi pihaki nafsihi dina hakana dirina itu jalma, wayastasfi'a sareng menta sapaat itu jalma bihi ka Kangjeng Nabi ila robbihi ka pangeranana Kangjeng Nabi subhanahu wa ta'ala, summa yantakila tuluy pindah itu jalma ila jihati ro'sil qabri
kana jihad mastaka kuburanana Kangjeng Nabi asyarifi anu mulia wayastakbila sareng yang hareup itu jalma al kiblata ka kiblat payakuna tuluy kabuktosan naon al qabru kuburan asyarifu anu mulia itu qabru eta ansimalihi tetep aya di belah kencaeunana itu jalma wayad sareng ngadua itu jalma bima kana perkara ahabba anu leuwih mikaresep itu jalma linapsihi pikeun dirina itu jalma wali ahbabihi sareng pikeun jalma anu dipikaresep ku itu jalma walil muslimina sareng pikeun jalma Islam kabeh wahakada wallahu alam bisawab.